Fiil perkawis main bal dina bahasa Arab. Anu kahiji la'iba yal'abu, hartosna main. Contoh kalimat la'ibal auladu al-qurata fil maidani. La'iba main al-auladu barudak fi di al-maidani lapangan. Fiil anu kadua sajjala yusajjilu hadafan, hartosna nyekor atanapi nyetak gol. Fiil anu katilu sona'a yasna'u hadafan, hartosna nyetak atanapi masihan asis. Kanggo kalimatna urang sarengkeun. Contohna sajjala Umar Marmush hadafan wa Muhammad Salah huwallazi sana'al hadaf. Sajjala Umar Marmush nyetak hadafan gol wa Muhammad Salah sareng Muhammad Salah huwallazi eta anu sana'al hadaf masihan asisna. Nah, ayeuna cobi terjemahkeun. Di pertandingan kamari Lionel Messi nyetak 3 gol. Kinten-kinten kumaha terjemahna. Mangga serat di kolom komentar.